Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu sadayana, kumaha kabarna? Pamugi wae sehat jasmani sareng rohanina ditang tayungan ku Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Eta pisan anu dipiharep ku sim kuring siang kalayan bumi. Pemirsa kaum dangu sadayana serta acana orang ngalajengkeun ieu acara dongeng sim kuring bade ngaturkeun nuhun ka sadayana pemirsa anu atos ngarojong. Di antarana aya pemirsa di pustaka dongengnya, utami nama pengarang ieu dongeng Langlang Jagat nyata Teh Lasmi Indrinya. Sareng salam-salam ka sadayana anu parantos manco di ieu acara dongeng teh. Di antawisna aya Kang Herman Pendi, aya Kang Ade Sukmana, sareng Kang Iim Rohimat, aya Teh Yulinda Bella, teras aya Kang Udin Pelo, Kang Agus Zainal MAD, teras aya Kang Rudianto Tangerang. Kumaha Tangerang? Usum naon enak. Terus aya Kang Saipul Abdul Awaludin, Teh Cayaning Tias, Kang Abimanyu, Kakak Anugrah sareng Johan. Terus aya Kang Dahlan Abidin. Terus salamna ka admin pustaka dongengnya, aya Kang Paki, terus aya Kang Irfan, aya Kang Sudawira. Mugia ieu acara dongeng tiasa janten pambebrah manah. Mitra kaum dangu sadana, ame tenyang kolong kana waktu sumangga urang lajengkeun wae ieu acara hancagarapan anu katundanya. Dina judul Langlang Jagat Naga Langit Tumpur Bumi, karya Lasmi Indri. Wilujeng ngadangukeun. Pedang ketana anu kasaketanana sanggup nyapatkeun ngalayangna buuk nampe harapan irung. Tapi tetepan Bajing Sudraji teh eleh seketna, malah leuwih seket tibatan pedang katana anu ngajadikeun kogen sakata kasentak jantung satangiseut saeutik ka tukang. Panon sememiceng alatan karasa perih kogen sakata beki sadar. Namun Bajing Sudraji jalma anu dihareupanana lain jalma biasa, pala hawa pengebaran geus kaluar kalewihan manglapis-lapis. Teu bisa kaejil sabaraha lapis kekuatanana anu naungan Bajing Sudraji. Jadi cindekna tanpa batas. Hal eta mangrupakeun kumparan pengebaran di seorang jalma anu mibanda terah pilih tanding. Malahan 7 tahun ke tukang samemeh tutas muhid Aji Waringin Sungsang di Panembangan Pasopati. Salah seorang murid Ki Panembangan nyaita Ki Jara ngarasa kalindih kairian sabab Bajing Sudraji anu justru sanggup nutaskeun Aji Waringin Sungsang nepi ka puncak akhir. Nyaeta tahap piraga Sungsang. Ku hal eta Ki Panembangan Pasopati nyawis-nyawis lawan Bajing Sudraji jika bakal jadi jawara atau satria tanpa tanding, bakal jadi satria nomor wahid pepat buana. Sanajan kogen sakata ngerasa gemir hate ku Bajing Sudraji, tapi rasa angkuh tetap aya, malah manena ngagantawang leuwih tarik batan samemehna. Bajing Sudraji, kula yakin lamun andi kami mana ilmu bela diri, jadi teu kudu sumput samuni. Hayu urang adu jajatan jeung kula dina waktu ayeuna. Urang buktikeun mana anu leuwih hebat, bela diri Pasundan atawa jurus pedang Sausenpo daratan Jepang. Rengse nyarita kitu kogen sakata ngajeleng deui kalau artis saung tuling nangtung pikeun muka pakalangan. Ku hal eta pendekar jinpu jadi punggak pengguk tepuguh tingkah red ka Bajing Sudraji
Teret ka Kogen Sakata. Duh, nyana jadi kieu ieu teh ke Bajing. Hanya pendekar jinpu ke Bajing Sudraji. Bajing Sudraji langsung ngawalon bari nedep ke arah Kogen Sakata. Gening kitu perwatakan jalo pentas manya. Teras teu bisa ngadalikeun amarah. Jadi kumaha tos kieu ke Bajing? Kula jadi bingung. Nyarita kitu teh pendekar jinpu sorangan oge mimiti sadar karena diri Bajing Sudraji memang beda karasana. Beda jeung samemehna kiwari Bajing Sudraji katenjo lebar wibawa. Hal eta geus pasti tina kaluhungan anu geus kaluar. Ditanya kitu Bajing Sudraji ngegelenyu imut geus kitu pok nyarita. Lamun sakirana eta awe hayang nyaho ilmu bela diri Pasundan heuk. Urang saeutik pintonkeun. Nya kitu oge ka anjeun. Kuring minta dihampura pendekar jinpu. Bisi ngerasa tegenah ku hal seperti kieu. Kakarage Bajing Sudraji rengse nyerita kitu. Pendekar jinpu tuluy rungah ringe. Kalengitan batur ngobrolna. Dina sakedet netra Bajing Sudraji geus taya di hareupanana. Red keluar kasampak Bajing Sudraji nyaho-nyaho geus aya di hareupan Kogen Sakata. Duanana kiwari geus saling adu hareupan. Di tengah ngagebretna hujan sarta ditema ku kilat silih sambar di jementara. Nya kitu oge terlepas tina panalingana pendekar jinpu di jero saung. Serbat! Serbat! Kogen Sakata langsung mesat dua samurai na. Anu hiji disilang di hareup, sedangkan pedang hiji deui dipesat ke tukang. Panon netep seukeut kanu jadi lawana. Anu ketenjo nama masih rine can ngawangun tangtungan tarung. Kogen Sakata mere isyarat ku gilir panona. Sangkan Bajing Sudraji geras sayaga tatan-tatan. Hal eta langsung dijawab ku isyarat panon Bajing Sudraji. Bari diri mah teu ngobah sikep. Tetap nangtung biasa, malah bari rine sidakep muka. Cek kasar nama mere nyaho ka Kogen Sakata. Yen manehna oge geus sayaga. Sanajan sikep masih seperti kitu. Peroman Kogen Sakata jadi beki mudeng hel. Alatan asas disapirakeun. Tengah ada waktu lila, manehna langsung ngajorelat muka serangan. Hiji pedang disebretkeun dina dua sabetan. Ngayun dihandap ka luhur, tuluy dibalikeun deui dina kecepatan luar biasa. Inggraina hawa anu kasabet ku sekeutna pedang langsung napakeun jalur bayangan bodas. Jadi ciri kumaha mahirna teknik pedang ti saurang Kogen Sakata anu geus moyan di alam Namyo daratan Nippon. Kini serangan samurai Kogen Sakata loyog jeung Precip Daimyo. Haji serangan tutas pekalangan, di mana dua orang ronin atau samurai adu jajaten paramayakeun waktu lila cukup sageprak dua geprak hasil tarung geus bisa dikanyahokeun.
Pasti aya seorang anu geus ngababatang ngajambana bugang. Tapi beda hal jeung nu ayeuna. Anu disangeureupkeun nyaeta Bajing Sudraji anu geus leber ku ilmu wadal ku pangabisa. Geus pasti pedaran tarung bakal beda. Kabuktian dina nalika dua sabetan pedang maut mulepat dina kecepatan luar biasa karahna. Cukup ku ngageserkeun suku serta ngaberingkeun takta kagigir serangan katana atah mapas tempat kosong. Ukur ngalewat sabuku curug ti dirina. Serapat sak lep sus blas. Dua sabetan pedang memang nyamos, tapi sajalur tebasanana cai hujan nyingrai jika kebelah. Merubutna hujan jadi nyeret ke sisi. Cukup luar biasa memang anu dipetakeun ku Kogen Sakata. Sabetanana lain jenis teknik biasa, tapi hiji keahlian khusus. Cai hujan anu nyingrai ke sisi memang akibat tina angin anu belah. Belah ngadirkeun kehampaan di tengahna. Geus kabayang lamun dua sabetanana samet kakena ka Bajing Sudraji akibatna bakal fatal. Kaget di barung sadar lamun serangan teu keuna sasaran. Kogen Sakata rikat ngepangkeun pedang nu hiji deui ka sisi di mana posisi Bajing Sudraji aya di gigirna. Pedang diputarkeun dina gerakan anu sarupa jeung anu didemonstrasikeun waktu mintonkeun keahlian ngabenung murubutna cai hujan. Hakiriusan! Serepet! Set, 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 lep, set, hengklang! Cek ijiran saliwat mah, Bajing Sudraji mul sempet ngahindar sebab gerakan serangan awal Kogen Sakata jeung anu kaduana durasina ukur sakilat. Meh mareng taya celah waktu. Tapi anu kedua kalina oge Kogen Sakata kudu dijieun kaget. Serangan pedang anu jumlah puterana teu kahitung kalah nerabas kana tempat kosong ngeplos. Malah anu katenjo ukur cai anu kaputerkeun ku kumparan angin tebasan pedang. Pikeun ngayeunana Bajing Sudraji cukup ngedengklangkeun awakna ka tukang. Tuluy ngabulak balikeun tak-tak ka sisi kagigir. Serangan Kogen Sakata taya nu keuna hiji-hiji acan. Asa beki kahuru amarahna Kogen Sakata gentak luncat mau ngagempur Bajing Sudraji. Tekagok dua pedangna sekaligus anu dipake nyerang. Dibabatkeun dina gerakan tebasan, diselang kutigasan jeung tusukan kilat. Ieu anu disebut jurus pedang ganda Sousinto anu pernah jadi andalan seorang samurai legendaris Miyamoto Musashi. Gangga sinebar hantar jiwa eta hawa nu ditebarkeun dina jurus pedang Kogen Sakata. Nyerecek taya ereuna terus ngahujankeun ke arah Bajing Sudraji. Lir murubutna ribuan tetes cai hujan. Setiap iji taya nu lepas dan tebasan pedang es tuning temere ruang gerak saeutik-eutik acan. Cek ijiran mah anu jadi lawan nyaeta Bajing Sudraji. Moal bisa mige sedetik oge teu dibere omer. Aya waktu sadetik jeda tina rentetan serangan pedang katana. Tapi ijiran ukur ijiran beda jeung kenyataan. Di luar nalarna Kogen Sakata sabetan pedang anu saliwat mah asa keuna kanu jadi lawan, tapi tetela nyalahan. Teuing kumaha gerak tandangna Bajing Sudraji. Rentetan ribuan sabetan pedang Kogen Sakata ukur liwat saheulai buuk tina awakna.
Secara kasat mata Bajing Sudraji ketemu cicing, tapi sanya nama manehna gerak ngimangan arah serangan. Bajing Sudraji ngusat ngiset kuda-kuda seetik meh teka tenjo, kadang ngiset ka tukang, kadang seetik miringkeun awak micin sabetan pedang. Pikeun Kogen Sakata geus pati bakal ngerasa aneh. Panenjona teu sanggup nanjo gerak tandang Bajing Sudraji. Hal eta mangrupakeun kehebatan sarta keahengan jurus kanuragan Sangkian Condring Salaka. Anu geus mimiti dipetakeun, cacak-cacak Bajing Sudraji can malik nyerang, dua leungeunna ketempu masih sidakep muka. Krebat, sak, set, gila. Beki ngerasa aneh deui nalika Kogen Sakata coba muterkeun dua pedangna sekaligus. Ditungtungan ku ngelesatna tusukan maut. Set. Sipus. Katenjo Bajing Sudraji jika rek kena kutusukan pedang, tapi kenyataan lain. Kadang-kadang Kogen Sakata dijieun kaget luar biasa. Bajing Sudraji lain wungkul ngiles tina sasaran tusukan pedang, malah nyampak nangtung di luhureun tungtung pedang samurai na. Asa kakaraeun Kogen Sakata disampakeun pintonan tarung seperti kieu saumur-umur telak pakalangan. Kakara ayeuna manehna adu hareupeun jeung saurang kanuragan aheng. Manehna dijieun melohok asa teu percaya kanu kasaksian. Cara nangtungna dina tungtung pedang nandakeun ilmu hampang raga Bajing Sudraji geus aya dina tingkat akhir. Di daratan Jepang sanyahona can aya saurang pendekar samurai oge anu mibanda kemampuan seperti kitu. Sanajan seorang dewa samurai Kimi Batosai anu kawilang jadi samurai nomor hiji wari di daratan Jepang tetap teu mimanda hal eta. Hate Kogen Sakata kahmir parijeng banget kaheranan nempo kemampuan Bajing Sudraji nangtung di tungtung pedang, nangtung anceg parijeng saimbang sampang kapas. Kogen Sakata gegerentes tina jero hatena. Tidak sangka kemampuan jalma badis dewa. Paingan sabetan saus sempu tayano kena hiji acan. Padahal salila ieu langka aya Ronin nu bisa tahan nepi ka serangan katilu. Tapi ieu jalma rengsek kitu sarta kadorong ku rasa penasaran manehna cepat mapakeun pedang nu hijina dina ayunan setengah lingkaran ke arah Bajing Sudraji. Serepet. Padang ngayung ketina cepetna. Dina detik eta keneh Bajing Sudraji nyingkah ngajeleng ka luhur. Kogen Sakata terus ngudag nyusul tepus ka luhur bari ngubetkeun sapasang pedang laksana sambaran-sambaran sakembara. Spread. Bajing Sudraji nepi kakurung ku bayang-bayang bodas anu pastina manglobakeun sambaran-sambaran pedang. Meh manehna taya ruang setik-setik acan pikeun ngejar. Komo ieu bari napak di luhureun geus pasti bakal susah ngelesatkeun diri. Tapi di antara hujaman sambaran pedang, diri Bajing Sudraji lir setan bayangan sanggup mengimbangan kecepatan pedang kun ngejar kana titik-titik muragna cai. Curalit, hus. Gerak kakenca jeung katuhu ninca kena titik-titik cai hujan. Lingkahan datangna kilat-kilatan pedang Kogen Sakata geus ratusan sabetan pedang tayanu kena ngajadikeun Kogen Sakata serangan dijieun aral. Puncakna Kogen Sakata nyerang secara brutal.
Pasang pedang beki dicacah bolangkeun, nepi ke ngeriukeun badai di eta petempatan. Angin mui tebugu arah bari jeung mau butir-butir cai. Nempuh serangan lawan geus seperti jalma anu edan, geus niti mangsana. Bajing Sudraji mere perlawanan. Tetep ujung-ujungna manehna kudu ngaladenan serangan Kogen Sakata. Dimimitian ku ngahindar sababaraha serangan. Bajing Sudraji ngabaliung ke tukang, bari nemprageun sakabeh leungeun kana merebutna cai. Set 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 Sudalin prai sus. Cai anu katemplag langsung ting bleset ke arah Kogen Sakata. Kebentuk ratusan serangan tenggelan titik pra. Kibasan lengan Bajing Sudraji kena cai lain kibasan biasa, tapi kibasan dibarengan ku hantaran Jendring Salaka. Kogen Sakata anu sadar kena datangna serangan bahaya coba ngebendung serangan. Dua pedangna diputer lang layungan karet secara bareng. Des, 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 des. Anas Kogen Sakata unggul bisa nahan saware serangan, teu sanggup ngabendung nu sawarehna deui anu langsung ting jaredag kana awak. Pastina Kogen Sakata tulis kajengkang, bari jeung dua pedangna ngaceleng tina cepengan. Pedang lepas na cepengan alatan hantaran prana Jendring Salaka karasa merebet kana leungeun. Euleuh, waktosna seep mitra. Insya Allah enjing derajeng deui. Nada agung cukup lumur jember hampun tena. Permios.